dia paling dia pengennya ayah jalan nongol sinjang bentar dia mana mana ngarandet kalau di palingnya di dia tutup rahayu di dia didik nararapi wawanen betawakal anak mayunan lamaran anu anyar nu bakal datang lain di watasan ketika dia dina rumah tangga kade ulah dirahutan manahna indung jeung bapa anak mi HP lamun rumah tangga aja mangga ku bapa dibuka bismillahirrahmanirrahim cepengan ibu sinjana dititipkeun ka rakana mangga ibu linggih di palih dia bapak linggih di palih dia dibuka sendalna gelis mangga gera mayun ka palih sareng raka anjeun tos cepat tangga ulah kapanasan ku batur kaget anak ulah rek gampang emosional di rumah tangga bepeuceut tilu danten raka gelis ngadeg nagara mayun kalucahan ibu jeung rami hidup nyorang alam orok alam budak alam dewasa di zaman orok dan ke zaman budak saya ingat hidup dihesekeun ku indung anjeun sok sanajan sakecap anak ieu geura menta dihampura saya kecap dihampura sok sakecap di jantan putri ibu kedah aya waleran di jantan indung sampai dihapunkan ku anak gelis anak ieu gira ngawitan babakti kana jantan indung pek gira sujud kana jantan indung mangga gira cium gelis anaki cisoca nu jadi indung bakal natap jadi cimat pikeun anjeun anaki kade anaki dosa bakal datang lamun teu aya pangampura ti nu jadi indung cek jauhan nu maha kawasa moal ngahampura kana dosa hiji jalma tanpa dihampura kana janten mangga bakal jadi jimat pikeun anjeun mangga gelis gara-garingkeun disengitan ku anjeun sampai anu janten indung simbol nakir anjeun dina rumah tangga ulah deka ambeul bauna ku batur cing sengit natrapit mangga ya Allah Gusti insan anu saleha mugi ngawitan babakti kanu janten rama anu kungsi dihesekeun ku anjeun duk tina tek irit subuh datang poe melaan anjeun sangkan mulus rahayu berkah salamet ayeuna laksana duwi ka aya jero mana Bapak katawis putri Bapak anu soleha sok saeros dina dangat ieu anu bakal karenapan nu
pamila pisan cing sehat cing canggih bager cing panjang umurna cing rezekina dina ngarumah tanganna cing lamatmu Bapak ridho lillahi ta'ala insyaallah Nggak gelis kira rangkul nu jantan rama ayana hiji barangkali anu soleha kecelakna si coca anu jantan rama anak yang bakal jadi jimat paripih pikeun anjeun mana alhamdulillah gelis karaka anjeun nu pangageungna geura munut widi mana geura munut widi geura sungkem kana jantan raka anak ieu mana dirangkul ada gelis tangan mana geura ikrarkeun munut widi kana jantan raka prakuiduan kuraka karena ikhlas keridoan nyuwunkeun didoakeun anak maka geura cium tarangna nu janten rahi tiwis kadeudeuh jeung kanyaah anak ieu waktu baheula geus dihesekeun ku anjeun raka anjeun nu ngasuh anjeun ti leuleutik dihesekeun anjeun geura menutupi karaka-karaka nu sanesna mangga geura sungkem mangga dirangkul menuwidi kana jantan raka sadayana Bapak Ibu katawis putri Bapak tos aya widi tinu jantan raka-raka mudah-mudahan mulus rahayu berkah selamat tegerakeun rasa syukur tegerakeun rasa kanyaan tinu jantan raka kana jantan rayina punut hapuntenna kana jantan raka anak alhamdulillah kalaunan kasep mangga mangga bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah mangga ibu kawitan bangun ibu heula ti payu mangga ibu geura nyiuk ti kawitan dicepeng munanana disiram didugikeun kana dampal sampean geulis urang niatan ke ibu geulis cai anu suci pikeun anjeun hiji deui ibu di kadampal sampean dugikeun kahandap begitu karena sampean alhamdulillah doa tinu jantan indung anak ya Allah mangga dilajengkeun uramana Bapak moal deuk ngamandian deui anana Bapak bismillahirrahmanirrahim cai doa pikeun anjeun Bapak moal deuk ngamandian deui ibah anu pamungkas keur anjeun ngadoakeun pikeun anjeun sangkan rumah tangga anjeun mulus rahayu berkah Bapak alhamdulillah doa dari jantan rama anak ieu bakatna terap deui kajaga dina rumah tangga anak ieu bral anak ieu sing mulus rahayu berkah selamat raka mangga ikralna tinu janten raka anjeun baheula kungsi mangga mangga ditahan apa mangga geulis geura cepeng pandangan nu janten raka cepeng mun-munanana mangga geura doakeun mangga pilih bade ngiring ngibakan ngiring dadal doa mangga mangga sepuh
mangga aya tiluan deui anu kedah tiasa ngibakan sesepuh manawi aya oge ibu-ibu ini deui mangga kanggo ngibakan duaan deui kanggo ngibakan ibu mangga